Caturkeun harita teh di suku Gunung Sangiang, hiji tempat anu kacida pikasieunna pikeun jalma biasa. Eta leuweung teh katelahna nyaeta leuweung larangan. Tangkalna galede, akar-akarna pating kuringkel ciga oray, sarta halimun bodas ampir saban poe nutupan jalan. Di tengah eta leuweung aya hiji saung leutik anu dijieun tina awi sarta hateupna tina inyuk. Di dinya hirup saurang mojang anu kageulisana lir ibarat Dewi Kayangan, tapi tanagana lir ibarat maung lapar. Eta mojang teh katelahna nyaeta Nyai Rengganis. Poe harita langit di luhureun Sangyang mimiti ceudem, mega hideung ngagantung, mere tanda yen girimis baris turun nyebor bumi. Nyai Rengganis harita teh keur diuk sila tutug di luhureun batu datar. Meresihan bedog ponokna bari panuna terus neuteup ka arah rungkun anu rumek. Aki, nah teh Rengganis betratu kieu nya. Gerentesna lalaunan. Di jero saung harita teh kaluar saurang aki-aki nu pakeanana sarua hideungna. Bukna geus bodas sagemblengna. Eta teh kaum dangu nyaeta Aki Raksa, jalma anu ngagedekeun sarta ngatik Nyai Rengganis saprakolotna nemasing pati ku rampog welasan taun ka tukang. Ulah hari Wang Ilis, hate anu ratug teh tanda yen alam keur mere beja, bakal aya tamu anu datang, tapi tamuna mawa getih. Ceuk Aki Raksa bari batuk leutik. Nyai Rengganis katanya nangtung, awakna lempay, tapi kuda-kudana panceg pisan kana taneuh. Lamun mawa getih, hartina manehna musuh atuh Ki. Cantang tuh gelis, bisa jadi manehna teh jalma anu keur neang panyalindungan. Prak, gerak teh yang gerak ke arah walungan hilir. Aki ngadenge sora anjing anu keur ngagogog tarik pisan. Teu loba catur deui, Rengganis luncat kalawan hampang pisan. Jeleng, awakna pinah tina hiji batu ka batu sejena. Di dunia silat ieu teh anu disebut elmu hampang raga siriwik angin. Dina sakicep Rengganis geus leungit di satukangeun halimun. Sedengkeun di tempat sejen harita teh di sisi walungan aya saurang nonoman anu pakeanana mewah ciga menak ti kota, make baju sutra semu beureum. Tapi ayeuna eta baju teh geus rawing tur pinuh ku leutak. Eta lalaki teh nyaeta Raden Aryana. Anjeunna terus lumpat bari nyekel tak-takna anu tatu ka Tarajang Bedog. Kuring kudu kuat, kuring teu meunang paeh di dieu. Ceuk Raden Aryana ngomong sorangan, sukuna geus raca ku cucuk leuweung. Tapi ti tukangeunana sora tilu urang lalaki pikasieun beuki deukeut. Maranehna teh rampog anu dititah ku jalma sirik pikeun maehan Raden Aryana. Wahahaha, reka mana doi maneh Aryana? Leuweung Sangyang teh bakal jadi kuburan maneh. Hahaha. Nu teu aya lian nyaeta teh si Brogol. Raden Aryana kapepet. Di hareupeunana walungan anu caina keur motah. Di tukangeunana tilu rampog anu siap nigas beheungna. Saha nu ditambaraneh? Raden Aryana nanya bari nahan ka nyeri.
Tak perlunya, anu penting sirah maneh kudu dibawa ka dudungan koring, penting ya keneh. Barudak hakan. Si Brogol mere perintah. Atuh tilu rampok eta narajang bareng. Bedog mararena geus mulas hawa, siap pikeun maragatkeun nyawa Raden Aryana. Aryana ukur bisa peureum pasah kana takdirna. Tapi dadak sakala aya hiji kalangkang hideung nyirorot tina luhur tangkal kiara. Blah, dua rampok langsung ngajengkang ka tukang sabadadana ditalengkor ku kai leutik anu kacida tarikna. Raden Aryana mukakeun panonna, anjeunna bengong. Nenyo saurang mojang gelis geus nangtung di hareupeunana. Saha maneh awewe? Si Brogol ngagorowok reuwas. Eta mojang teh neuteub tiis. Kuring teh anu boga Jai Imah, jeung marane geus ngotoran Jai Imah ku niat jahat. Hahaha, teteh lah aya mojang leuweung euy. Geulis di barudak, ulah waka dipaehan si Aryana mah. Urang tawan heula ya wewe, urang bawa ka guha. Hahaha. Ceuk rampok nu hiji deui bari pating nyerengeh seuri jahat. Rengganis teu nemalan ku omongan. Manehna masang kudak-kudak maung sangiang. Sukuna rada ditekuk, leungeun kencana dihareup nyakar hawa. Leungeun katuna ditukang siap nyabet. Ya. Nyi Rengganis syukur ngageserkeun sukuna saeutik. Bedog si Brogol ngan ukur ngakan angin. Dina sakicep Nyi Rengganis geus aya di gigireun si Brogol sarta nimpahkeun dampaleungeunna kana iga burung eta rampok. Si Brogol ngagorowok nahankan nyeri. Awakna meubet kana batu walungan nepi ka teu bisa hudang deui. Dua rampok sejena anu ningali jagona rubuh ku sakali geprakan. Langsung sepak beungeutna. Maranehna sadar yen mojang di hareupeunana lain mojang samanea. Siluman, ieu mah siluman maung. Ceuk eta rampok. Bari tuluy meuli ka tukang sarta lalumpatan muru ka jero poekna leuweung. Nyi Rengganis teu ngudag, manehna malik ka Raden Aryana anu keur diuk leuleus dina taneuh. Syukur anjeun salamet. Ceuk Nyi Rengganis, ponok pisan. Raden Aryana neuteub ka Rengganis ku paneuteub anu pinuh ku kaget sarta kasono anu aneh. Hatur nuhun parantos nyelametkeun nyawa kuring. Saha nami salira? Ngaran kuring Rengganis. Hayu tuturkeun kuring. Tatu anjeun kudu gancang diobatan bisi parna. Atuh Nyi Rengganis leumpang ti heula. Raden Aryana nuturkeun ti tukang bari pincang. Dina jero hatena Raden Aryana ngarasa yen hirupna bari srobah sagemblengna saprak nincak eta leuweung sarta pangih jeung eta mojang misterius.